Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Aturan alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Maman. Kumaha baraya sadayana sararehat mugi aya dina ginanjar kawilujengan sareng aya dina panangtayungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang ngadongeng deui neraskeun hanca garapan dina carios kalayan judul Jurig Buntut Nalu. Karangan Bapak Entang Sumarna di Ropea atanapi digarap deui ku Mang Maman. Supados teu nyang kolong teuing kana waktos, hayu urang lebet ka alam carita. Baraya kaum dangu upami telepat hanca anu kamari teh ari gaclok ari ngised mata molotot sungut calangap ciduh rambai teu karasa bujur muruputan pabebeja kanu boga miheulaan nanya kasema anu pikagilaeun tea meureun. Jur bodas, jur gaclok, ceuk pada miri bari unduru-unduran ngomongna oge siga anu kasima mani arapap eureup siga kaeuntupan eureup. Gaclok deui juri gantung ngagaclok ka hareup ngadeukeutan parukuyan nu meledug tengah imah. Rempod bujur sararea ngarempod siga belut nurek nyangut ngelok dina liang rumpad rempod ngan ieu mah ngarempodna deh bari suraseuri amis bujur disada mani muruput. Baraya dina deukeut parupuyan pisan eta juri gantung nangtung jeger teu usik teu malik sukuna siga nancep kana palupun atawa dirapet ku elim manihan teu endag-endag acan. Sakur nu aya di dinya olohok mata simeuteun sungutna molongo siga nu keur heuai bari ngadahdir ku ciduh. Matana euntreub kabeh kanu ngabadaga deukeut kukus harita pada miri sanajan sakumaha sieuna oge manehna maksakeun ngomong nanya kanu ngabadaga bodas. Saha cenah teu bentes nu ditanya teu nembalan malah teu usik-usik acan ngajengjen siga patung. Jurau teh reg naon? Reg naon gitu? Ceuk baturna nu aya di tukangeunana harita nambalang. Dudau ka sim-sim kasimau begu silau kadinya tanyau, ceuk pada miri bari ngareret ka tukangeunana. Haling mundur ku dewek lah ditanya nama, omong baturna ngaran Ijan rada wanian siga nama da kaciri ngomongna oge teu pati kasima siga pada miri teuing. Baraya kaum dangu
Harita pada miring ngeser diukna ka tukang. Ijan sor rada maju ka hareup bari ngomong nanya ka jurig dea. Ieu teh saha jeung nu ti mana rek naon pang ayeuna nembongan ka dieu? Nah ngahaja datang rek nulungan kanu kabutuh sararea atuh lamun sakira nembongan wungkul mah ulah rek lila-lila aya di dieu sabab sing karunya ka anak incu baraya anu ngajengjen bodas teh. Harita kaciri usik biwirna letahna oge endag-endagan meusan siga anu katabaku angin bae. Sarta teu lila antara nagong ngomong sorana ge harosos jeung ngirung sabab irung kacocokan keneh ku kapas. Kula niona kadieu rehaya naon. Cenah ngomong na oge ngosom. Ieu teh anu ti mana? Rahaya kula niona hadiah tapi ditanyakeun deui kula dibawa ka dieu kusaha kapan ku sampean? Ieu teh arwah bah nali. Eueuh kutan teh abah ieu teh nya. Nuhun atuh abah keur sasumping ka dieu. Sareng nah abah wawuh keneh ka abdi ceuk Ijan bari neuteub neges-neges kana beungeut nu ngomong ngaku bah nali teh. We silaing teh silam sijan. Tah geuning abah wawuh keneh ka abdi. Nuhun bah nuhun. Omong lam sijan alias Ijan bari unggeg. Silaing teh rela naon onang ka heula. Oh ieu sayaktos nama bah. Abdi teh jeung ieu batur opatan abah oge langkung uninga kapan kawan sajabat sare sakarepna pada pasang buntut nalo teh hari ayeuna pada geus ruksak hutang raweuy saban pengkolan nepi ka hese ngaliwat-liwat acan bakat era sieun ditagih atawa sieun tepung ditanyakeun. Leheung abah mah geus tentrem moal aya keneh nu nagih tapi abdi jeung babaturan mah golongan nu buta buntut anu kaedanan ku pasang matak panasaran da ari pasang saeutikeuna ari pasang digedean malah kabeh pameunanganana dipasangkeun. Ih anggur ka laut diteuleum teu tembong deui. Atuh beuki nyosok jaro nu raheut beuki ngudawang utang beuki salaput hulu bae beak naon teu sirikna anak pamajikan digadekeun duitna kabeh dipake pasang tapi tetep nyamus keneh bae. Mangga ku abah emut da abah mah kapan ahli pasang siga abdi ayeuna reka saha deui abdi Minang Saraya teh. Hari sanes ka aslira abah mah anu mawi ayeuna ngahaja ngundang ka abah teh bade nyuhunkeun tulung hoyong dipasihan angka nomor sabaraha kangge pageto. Garelo nu sok pasang buntut nalo mah ieu condona kaula ahlak rusak banda heak nyiha dijuhal katambang kaceda reuhing geus heureuntang pasang teuing. Kumaha atuh bah upami abdi eureun pasang mah panginten artos abdi nu parantos kawan teh moal kapimilik deui teras palid ka sagara. Tah ku kituna mugi abdi dipasihan angka jetu ku abah
Sing hawatos we abdi sareng sobat Abah sadayana. Lam sidat, nah mual hapong, nah mual ninyo kakaula, iyo jadi kumaha, kaula korban buntut halo, nah rek diturunkan, cing hararurun pasang buntut matak ngaruhnya. Abah, mugi sing hawatos bae ka abdi teh. Piraku abdi sareng sobat-sobat Abah ari kedah mondok di kolong sasak mah. Da pasti kaayaan di bus lah. Unu boga duit, mangkaning mual kurup keneh kana hutang nu sakitu rawina teh. Bisa jadi nandangan hukuman. Omong lam sijan. Bani ngalengis pikarunyaeun pisan. Nah syariun dihukum, hukum di dunia mah teu berhad, tapi hukum akhirat mah berhad. Ieu contona kumaha, kula nyelma nu keur meunang hukuman akhirat, dilanhat disiksa kieu. Jadi jalma panasaran, teu nyaho kana jalhan. Bah, mugi sing hawatos bae. Lain teu karunya kasararea ge, tapi hukum poho, mah jangan sakali hukum kahula dibere, hangka tapi haya syarat ha. Naon syaratna teh bah? Omong lam si jam curing hakna keur. Mangga, ku Abah saurkeun. Tahum ka Abah hilaing halahonan anak. Sanggem. Bener. Sakali sanggem abdi tetep sanggem bah. Ceuk lam si jan serius. Kaula dihomongkeun hari silaing sanggup mah. Ieu ngarasa baharatna teh kahiji meunang pasangan sakali, hadua si bihut hehe duit keur pasangna nu sarua gedena jeung pasangan si laing. Katilu kula kudu nu hanteurkeun ka lembur kula nu tadi teh dihandapeun caringin. Nah henteu. Aduh, anu dua soal abdi sanggem. Mung anu katilu soal ngajajabkeun ka Abah teh eta kedah kumaha? Kula kudu digandong. Digandong? Digandong. Ngomongna kitu teh bari elel-elelan pi kagilaeun. Baraya kaum dangu sakurnu nenjo kana letahna anu mota. Mani ngaberi gidig bari murubut kesang. Komo ngadenge kecap kudu daek nganterkeun. Bari ngagandong mah euleuh beuki ka kukureuyeun bulu punduk bae. Saha nu teu gila teu sieun nenjo nu kitu patut mah. Dalah pangarang oge nungan saukur nyawang ti kajauhan, make milu ngesang sagala rupa, ngan henteu dibareng ku hitut bae. Daerah aya mitoha bisi ngambek teu dibere anakna. Baraya kaum dangu sakurnu aya di dinya, harita jempet aya nu lemek bingung pada sieun. Ari kudu nganterkeun ngagandong nepi ka astana mah. Euleuh mangkani ngagandong juri. Kumaha pirasaeunana? Tacan prak oge geus kukurayun punduk. Karasa jongjongan harita mani jempling nu kadenge ngan sakurumahuhna pas unggul. Nandakeun bingung jeung sieun.
Harita eta juri gantung alel-alelan siga anu gigila ngagigila pikasieun. Awakna oyag siga kadupa ku angin peuting. Bau candana beuki nyelesek hana irung. Malah nepi ka aya nu tuluy utah sagala. Lantaran teu kuat ku bauna nu campur aduk. Anu asal marong ka jurig, harita mah keur ngarelu pada bingung bari sieun rek saha nu wani ngagandongna ka eta jurig gantung teh. Ngarona, lamun kieu mah hasa di lembur kaulah. Jarambe, ngarona. Ceuk jurig buntut bari alel-alelan letahna. Sakur nu araya didinya jarempe keneh bae. Taya nu ngaromong sakemek oge. Sabab panda nandangan bingung. Rek kumaha pilampaheun. Malah aya nu ngomong dina hatena. Ngarep-ngarep jurig gera nyingkir, anu gila gera nyinggah, ulah lila-lila aya didinya. Baraya komo ceuk pikir bojona pada miri mah, nu harita keur ngayek-yek di juru, bari guyang cikiih bari teu ngarasa. Harita keur nyarekan salakina ngan teu bisa kadal kana sungut, ukur dina hatena wungkul nyarekanana teh. Salaki nurus tunjung, nah jurig jarian kieu make dibawa ka dieu, matak ngorowot bool nyokel hate, niir kana pikir, matak moal bisa hee sabulan mah, lantaran gila tetenjuan keneh, moal bisa nyatu saminggu mah, lantaran kaambe keneh bauna. Ih, gila. Baraya kaum dangu, harita ngadenge deui juri gantung ngomong kieu. Ngararuda, jararambe, asah di lembur kula, hari simbegiu mah. Resep teh mohal balik, loba batur, resep ngarona. Ngadenge kecap moal bali. Sararea beuki muring kak bulu punduk ceuk pikirna. Piraku ari kudu campur jeung bangsa gitu mah bararai teuing. Harita lam sijan ngalieu kapada miri bari ngaharewos. Ari ayeuna rek kumaha pilakueun urang? Benta angka laksanakeun sabab urang kagok asung. Saha nu rek ngagandong nganteur ka astana? Urang nu tanggung jawab opatan. Angkana oge keur opatan urang gilir sakali sewang bae. Ngagandong oge. Saha heula nu kudu ngagandong teh? Maneh heula jan. Har, piraku kudu ngora heula mah siga teu pantes make miheulaan kanu kolot. Hadena mah kudu akang ti heula. Sabab kapan akang guguluna ieu nu opatan teh piraku kudu dirunggal kawas nu teu make kakolot. Bener akang tadi mah dulugu teh. Tapi ayeuna geus rumah sakatiti kawani eleh ludeung ku maneh jan. Kapaksa bae maneh kudu kapapancenan ngagandungna mah kudu nepi ka kuburan. Ari akang jeung babaturan mah jang direk sanggup mere duit ka mabiut keur pacang buntut ya. Malah keur maneh oge rereongan bakal dipangmasangkeun disamikeun gedena urang opatan teh. Maneh mah jan nganampa geus jadi bona bae. Hade kitu oge atuh tapi kuring boga pamenta. Daon pamenta maneh teh jan? Urang opatan nganteur ka astana teh
Pikeun kuring nu ngagandong nama sugan moal diteureuy buleud. Sarta urang opatan teu meunang pajauh, urang paantel-antel. Sarung silih talikeun kana beubeur, sabab bangkitu teh paeh hirup urang babarengan. Jadilah kitu oge, ayeuna mah pek bae kadinya maneh jadi protokol jurup basa ngomong jeung jurig penta angka jetuna heula, ceuk Padamiri. Eueuh Rajeun jadi tok, ieu mah tok jeung jurig keun bae da ningkat meueusan boga titel jadi ludengan. Omong lam si Jan bari nyerenge. Harita juri gantung kadenge keur ngahariring siga nu atuheun. Ari di tempat cumempe mah kieu kadengena teh. Nunahi, nunahi, nunagi, nunahi, nunahi, nunayo, nunahi, nunahi, nunahon. Baraya kadengena ku sararea matak muringkak bulu punduk. Da ukur letahna wungkul nu mutah teh. Ari awakna mah jeger teu usik teu malik siga arca batu bae. Wah, rahik kantor kula teh, mun teu ada rahik mah kayut, kula moal mulang deui. Dieu teh ngarona teu ngarungam. Heula bah, ulah waka sasauran kitu samemeh kuring ngajajabkeun ka lembur Abah. Kuring ngerek nanyakeun angka jetu heula, sabaraha keur isukan teh. Nah, kagandong kula. Taek bah, bakal digandong ku kuring nepi ka lembur Abah. Jawab lam si Jan keur kagok asong kumaha behna ceuk pikirna oge. Cilu, aduh nuhul, hula, rehi mere hangka jehu, mendapat wajeng keratas hati, halungkeun kana sungut hula, ditulis nira heuteng. Teu talangke harita patlot jeung kertas nu geus meunang nyadiakeun ti anggalna. Pek dialungkeun nu lam si Jan kana lebah sungutna pisan. Tanpa ngeser deui, harita kertas jeung patlot teh disantok siga belut nyangut urek. Kertas jeung patlotna napel kana letahna nu beureum ngambay. Terus maju ngagulusur keur kajer, sungutna terus musnah jadi mejit. Baraya kaum dangu anu nenjo mani arolohok sigala lajo nu sulap keur neureuy kertas jeung patlot kana sungutna. Har, nah geuning bah diteureuy eta kertas jeung patlot teh. Nah di mana nyieun angkana, ceuk lam si Jan. Siga kageteun. Hanghe, di lembur nyieun mah, hilai nyaho berhe, wahe tong ngomong, ngomong teu puguh, nyaho heres. Nuhun atuh ari kitu mah, iraha Abah bade mulih teh. Omong lam si Jan bari unggeg. Ayolah, hayu, hari diangkut mah. Nya, bade diakod ku kuring bah. Hayu, Kek, heula antosan sakedap bah. Abdi rek badami heula jeung dulur. Ayo Kang geura siap. Omong lam si Jam bari terus malika Padamiri. Ari angkana kumaha? Kapan engke di ditu diberena? Nah moal salah. Cing parjaya we Kang. Da sanajan geus salin wujud ge, kapan goreng-goreng oge urut sobat urang. Nya atuh hari kitu mah hayu.
omong pada miri barijung nangtung manikeleket pisan. Ayeuna kieu sarung urang kudu silih talikeun kana beubeur sing bageuh diantaikeun tatalepa opatan ceuk kelam si jam bari unggeuh. Nah, make kudu kieu sakala Jan. Ngarah urang babarengan nepi ka ditu sabab lamun henteu kitu mah pasti salah saurang aya nu lumpat. Tapi ari di talian mah meureun tangtu moal bisa lumpat sosoranganan. Tah kitu Kang, saha nu embung milu ka ditu nganteurkeun ulah dibere angkana. Baraya kaum dangu sobatna nu tiluan deui ngadenge kitu rada bingungeun ngilusieun ari teu milu kumaha bakal teu dibere angka jitu. Pikir demi pikir akhirna kasieun kalindih gedeena kahayang sorangan nyaeta hayang menang angka jetu tea. Atuh kapaksa bae maren maranehna harita gepok bae silih talikeun sarungna kana masing-masing bebeurna dipageuhkeun dina lebah bedeungna gancang opatanana panghareupna nyaeta lam si jam. Sanggeus siap silih talikeun sarungna kana bebeurna harita lam si jan tuluy ngomong kieu, "Mangga bah, ayeuna mah urang mulihkeun kukuring digandong. Sok atuh gerak celok kana tonggong." Ceuk juri gantung bari tuluy ngagaclok kana tonggong lam si jam. Baraya kaum dangu harita lam si jan maninga gebeg jurig nangkon dina tonggongna karasana nyecep ti siga gebog buruk bae jeung melenghir bau candana matak sebel sarta leneng hayang utah. Anu nangkon dina tonggong tea teu nyekelan tapi pageuh napal siga dialem kana tonggong bae sarta jeger siga ngagandong arca atawa jejelemaan kai karasana tanpa napas teu ngambekan pisan matak aneh. Nah atuh ari bieu bisa ngomong jeung alel-alelan sagala ari geus aya dina tonggong mah teu usik malik deui jeung jempe teu nyarita deui. Baraya lam si jan hatena lelenyepan saumurna karek ngasaan kitu teung teuingeun ngabelaan angkana lo nepi ka luas bibilasan daek ditangkodan jurig. Hatena sabil geus kumaha engke bae babalagon jangan kumaha milik dirina hirup neut paehos paribasa ngajampana bugang ge ari geus laksana kahayang mah cenah teu panasaran. Samping dikenyed ka tukang merek komando siap rek indih katayep turun ti imah bari ngagandong jurig lantaran sieun ragrag kumanehna dicekelan lebah bujurna karasana tiis teu askawas kai bae. Baraya kaum dangu pada miri nu nyantong pangdeuketna lantaran jajaran kaduana manehna pang ecesna nenjo jegerna jurig di hareupeunana bulu pundukna siga bulu hayam dina beuheungna upama arek diadu. Bakat sieuneun kunu katenjo nampeu pisan manehna nepi ka peureum embung nenjo kanu jeger pika sieuneun atuh harita leumpangna semu digusur kunu ti hareup ngabeungbeuratan siga badul bae.
Atuh lam sijan beuki ripuheun keur mah beurateun ngakod, tambah kudu ngagusuran weti tukang, malah ngalengkahna oge bari disenggakan ku bujurna sagala, bakat ku ngarasa sieun. Baraya leumpangna mapai nu rada poek, da bisi panggih jeung jalma sejen meureun, da rasa era mah teu bisa dipiceun, bisi digeunggeureukkeun deungeun. Harita mapai jalan torobosan nu kawetan kidul, kabeneran teu panggih jeung ronda, atuh kebatu manggih halangan nanaon. Ici buntu kababakan teh lain lalakon jauh, tapi harita leumpangna teu nepi sajam, sabab di jalana sok marod silih bedol, bubuhan ka anu leumpang ti tukang, anu sok marod teh sabab sanajan kumaha oge, ari ku anu ti tukang mah eta anu nangko dina tonggong lam sijan, ebreh tetela sagala rupana. Merodna bari ngabiri gidig, sirahna baluar balieur embung nenjo kahareup, sakapeung sok peureum, tapi da puguhnya tak lain keur ngimpi, keukeuh dina biwir matana ngolebat ngalangkang siga dina eunteung. Lamun seug cangkengna henteu silih talian pageuh ku samping sarung mah, meureun salah saurang harita geus aya nu ngabret mabur, siga kuda leupas ti gedogan. Tapi lantaran pageuh ku samping, nya kapaksa bae peureum bari esod-esodan leumpangna, kesang sanajan harita ti peuting mani geus lamokod, siga nu tas mandi teu disusutan ku anduk, pakeanana kabeh baraseuh, komo lebah bujurna mah, harita aya nu ngeres ka bawah jeung bukurna sagala rupa, dina bakat teu katahan nadah kasieun jeung kagila, bulu punduk carentik siga hayam rekeleh, bujur kokoplakan bari barauhang seur, komo pada miri mah da karesep kana dahar jengkol sepi, harita melenghir bau kolonyo cap waduk. Aringan teu kahayang anu dibarengan ku nafsu, mani asa harianeun teuing, kitu pangajak setan matak poho kana nanaon, bongan hayang untung bari enteng, tapi sanajan harita leumpangna kendor, lila-lila mah teu burung cunduk kanu dimaksudna. Sanajan bulan geus caang, supaya awas kana tincakeun, harita barang bus ka astana mani dakduk titarajong kana tutunggul kuburan, bongan leumpangna balanga teu nenjo kana tincakeun, da bari jeung ngabalieur embung nenjo kanu nangkod, sabab kacaangan bulan, atuh beuki awas pisan kanu jeger make boeh teh, sacerewelena anu dikurebkeun bae. Ari bakat kasima mah iih ngising teu karasa, harita torojol teh ti belah kulon, mabal kana kebon cau mapai ka tengahna, keur kitu kulantaran kagaruahkeun kunu leumpang, harita aya cakung luncat, mener kana irung pada miri pisan, nu keur leumpang bari peureum. Baraya atuh mani ngageubeuh reuwaseun, teu beda bae jeung anu keur ngalamun di gebah. Walah, waduh, yang, irung di cabauku, kuno jeger, tolong, walah, kuring tolongan. Ceuk pada miri,
bari ngagideugeun sirahna sababaraha kali teu daek nyabakana irungna ada sieuneun marukan manehna mah dicabok kuno jeger keur diakod di hareup tea. Baraya kaum dangu bakat sieun jeung rasa tiis dina irungna nu nangkod harita ngawahan dereg-deg lumpat atuh baturna jadi reuaseun keur peureum aya nu ngagusur pangrasana mah meureun ditarik ku jurig manipada boga maksud nu sarua. Harita keneh lalumpatan patarik-tarik silih badoal samping sabab lumpatna teh aya nu ngaler aya nu ngidul. Gelo, nanaonan ieu teh? Ieu teh geus paroho kana janji. Ceuk Lamsijan bari merodnahan ngomongna oge rada nyentak. Harita Lamsijan geus kagusur meh bae labuh nangkara ka tukang. Hadena bae kaburu ngomong ngagorowok jadi teu tulus labuhna sabab baturna kaburu inget kana janjina. Pae hirup babarengan dah hayang kabagi angka. Ari selain rek nanaonan ieu teh, ari eueuh kawani mah atuh ulah aya kahayang, ulah rek ngagagalkeun rencana, meunang hese capek teh gagal gerak. Ceuk Lamsijan ngalieu ka tukang bari molotot. Dah, eta Kang Damiri mimitina omong nu di tukang. Dewek mah reuwas atuh da, aya nu tiis kana irung nangkod. Omong pada miri bari meureudeuy panona tambah era meureun aya kolot-kolot borangan pisan. Paling-paling oge cakung ceuk Lamsijan. Meureun dangiihan kana sungut. Tah alus jampe nu borangan eta teh ari geus dicekok ku cikiih cakung mah omo lamun siga kuring mah yeuh. Sok bagilir sakali sewang ngakodna ayeuna kari Kang Damiri. Omong Lamsijan semu baeud. Kapan geus janji Jan? Kagok ngan sababaraha lengka deui tuh geus tembong. Hayu anggur ngarah buru-buru tapi buru-buru bebas ulah dijajah kieu yeuh. Matak hese ambekan. Bongan saha sok ngagokan ka batur. Kawas lain lalaki bae, nah kanju teh dipindahkeun kana punduk. Ceuk Lamsijan kukulutus anu digelendeng api-api teu ngadenge darumasa geus salah. Nah borangan teh kabina-bina teuing. Harita leumpangna tunggul embung nenjo ka hareup. Baraya kaum dangu teu lila geus nepi kana handapeun caringin tuluy moro kana lebah kuburan bah nali teh. Barang geus nepi kana luhureun kuburan pisan harita Lamsijan ngomong kieu. Parantos dugi ka lembur abah teh. Ayeuna mah mangga geura lungsur sareng kadah ngantunkeun angka teh ya. Otomatis harita anu keur nangkod dina tonggongna ngagaclok kana luhureun kuburan. Cenah sorana oge geuman matak muringkak bulu pundu. Barang crok kana luhureun kuburan tea matak aneh kacida. Eta nu jeger bodas pikagilaeun teh jadi ngiles samar-samar leungit nu ngabelegedeg.
timbul haseup mulek bodas manimui siga angin puyuh bae. Ninjo kaanehan kitu. Harita anu opatan teh rek terus lalumpatan bakating ngarasa sieun, tapi barang inget deui kana angka can menang, atuh maksakeun maneh bae teu tulus lumpat di dinya teh. Lalajo haseup nu mulek aya meureun 5 menit mah teu lila haseup musnah tanpa bekas, teu tembong ka mana ngilesna, teu beda jeung jelema bae-bae keur sakarat pek pada megat ku sararea, pek ka mana eta roh leosna. Nyaho-nyaho geus ngarengkol tanpa nyawa, ukur banusan ngalungsar. Haseup eta oge kitu, mani matak aneh pisan, sakitu ditelekan ku opatan, harita teu kanyahoan leosna. Baraya kaum dangu ngan saukur diluhureun kuburan bae, aya anu katembong teh nyaeta patlot jeung kertas bawa ti imah pada miri anu geus diteureuy ku jurig. Baraya gancangna carita, kertas jeung patlot teh ulam si jam harita dicokot, da manehna anu nampa pang deuketna kana kuburan, sarta kertas diilikan. Aneh geuning eta kertas teh geus aya angkaan. Harseh, omong lam si Jan rada tarik. Hasil urang ayeuna mah, hasil. Cik baturna raeng. Hasil. Bah nali geus mere angka tanpa katembong nulisna. Meureun ditulis di jero beuteungna. Ajaib ieu mah angka ajaib, ceuk lam si Jan. Siga atoheun pisan. Sabaraha euy Jan? 20 genep. 20 genep. Kapan geus bijil 2 kali 20 genep mah Jan? Piraku mere angka 20 genep deui. Nah kira-kira na bakal bijil eta teh. Lamun percaya gugu, ari teu percaya mah ulah. Sabaraha hese mun kitu, piraku beunang sakieu tarahal hese capena mah. Make teu digugu ku urang, nah teu lebar. Heueuh nya, hayu we urang pasangan ku sararea. Uwe, kudu dipasangan mah. Malah ayeuna dewe mah rek pasangna oge bobohoan. Da kapan ngan sakali ieu deui diidinan pasang kubahna lige. Sugan bae eta kisoba teh henteu ngajongkrokeun ka urang. Da lamun ngajongkrokeun mah wah pasti urang ge bakal jadi siga bahnali, jadi setan buntut panasaran. Hayu urang baralik, ceuk lam si Jan bari ngaleos dituturkeun ku tiluan. Mungguh kaayaan dunya salawasna tara tetep boh kaayaan boh pikiran, biasana robah-robah gunta ganti lalakon kumaha ceuk dalang bae. Nya kitu deui harita kaayaan Mabiut jeung Eni, robahna geus 10 jung ke leuwih. Naon sababna pang kitu? Eueuh pantes bae geuning da Mabiut harita mah geus meunang buntut nalo gedena keur, pasangna 2000 perak pamere pada miri teh, sarta masangan angka 20 genep. Tetehlah eta angka teh sukses kaluarna 20 genep pisan. Baraya kaum dangu atuh Mabiut teh kembung irungna ngadeg-deg bakat atoh nampa duit sakitu lobana.
120.000 perak kuatan kontan. Nyembahna oge mani acong-acongan bari nyebut nuhun sababaraha kali. Heuleuh baraya waktosna parantosep jaga urang tunda. Insyaallah enjing urang lajengkeun deui. Hapunten tina samudaya kalepatan, kakirangan, kaluluputanana, mugia kusadayana dihapunten, sareng hatur nuhun pisan rebu-rebu nuhun laksa ketiga bingahan, anu atos subscribe jeung anu atos satiana dina channel Mang Maman, nyaeta channel Carurang Sunda. Mugia sadayana sing dilungsur langsarkeun kana urusanana dipanjangkeun yuswana dipasihan rizki anu ngocor tuluy tur barokah sareng aya dina panang tayungan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mung sakitu bae timang Maman teh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.